nya pengalaman, segala goyang bisa, jebah susuna gede. Yang mendingan pahlawan atuh, nya susuna gede, nya pengker, najan can pernah pengalaman oge atuh. Lain ngomong-ngomong ya Roni, bapak rek ngomong ke mana? Nah gimana mau kawin-kawin? Itu hayang asan awewe gitu mana teh? Lain masalah gitu pak, nya enak ya. Baik umur geus kolot 42 tahun oge, anu penting mah abi geus ngabahagiakeun lah orang tua. Pan bapak ge duda, emang bapak aduh teu hayang pikiran deui. Gitu. Ai bapak mah geus pernah ngasaan hikmatna awak awewe. Coba ai maneh ngasaan di mana? Ngimpi. Pak, masalah jodoh mah geus anu ngatur. Jadi tong ngabahas tentang awewe, geus we bapak lah kawin mun ada oge. Gitu, Pak. Imah geus loba, sawah loba, eueuh nu ngurut. Kumaha mun ku bapak diumumkeun masjid? Eta mah jeung sarua jeung hina atuh kan jadi budak atuh lain sembako. Ieu, dengekeun kumaneh Saroni. Lain sembako. Kudu ngagugu omongan kolot teh. Kolot mah ka mana teh nyaah? Ini kan dirumuskeun. Geus we anu ngomongkeun di masjid. Kumaha tah pendapat maneh? Nya kumaha bapak lah. Oh, kata Roni aya kitu mah, ku bapak ge diumumkeun di masjid. Sing saha jelemana awewena anu daek kawin jeung maneh ku aing dibagi imah. Sawah. Kumaha mun kitu? Setuju. Tah, kudu kitu atuh maneh teh. Mama calik nih. Aduh. Aya pergi naon ning nebak ka dieu ning? Abi teh kenging info, bapak teh nuju milarian jodoh. Neng heula. Lain jang bapak, tapi jang anak bapak si Roni ya bujang lapuk. Kumaha pendapat mana husseul? Roni, aing mah nu tah benjang. Kumaha pendapat mana awewe, Ci? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roni, kita mau jadi itu. Kita mau jadi. Sok lewat ning. Ari neng pergi naon sih, babarek naon sih? Ngadagu pengumuman di masjid yang putra bapak teh nuju milarian jodoh. Laras eta teh? Bener pisan neng. Tapi babarek kalau sila ari neng parawan atau janda? Ya parawan atuh Pak. Allah, kumaha tuh abi mah janda? Tah, itu cenah keteranganna. Jadi anak Roni rek pilih mana? Lieur, Pak. Lieur. Teu peduli lieur aa, mending keneh janda nya pengalaman, segala goyang bisa, jebah susuna gede. Yang mendingan pahlawan atuh, nya susuna gede, nya pengker, najan can pernah pengalaman oge atuh. Teu percaya? Yeuh, tah tempo. Yeuh, janda nu ngeunahna gede. Gedean urang atuh, gedean urang atuh, gede gadungeun sok. Yeuh, Abah. Edek nyangan ajang Ceproni atau jang Abah. Mun bolotot kan susu teh. Abang hayang ya. Dikawin dua anak tuh. Yang Roni, keren dua anak. Tapi sesakan abahnya. Nganeng dari kami, harangkeun wae pas batu sakali yuk. Jadi mana ada plan mana ayeuna? Rek dua anak di korong. Sok, jadi rek pilih mana harana Roni? Bah, conge bah, ieu mah bah. Aduh, maunya geus kieu conge aya maneh. Nu ieu bah. Lalaunan goblok aing ngomong teh lain leuweung ieu teh. Jadi ieu wae. cocok. Nah, aku cocok.
Cocok, mana mah jeung janda. Berarti perawannya Abah. Kumaha 1 juta? Setuju, Pak. Siapa? Bapak gelo goblok. Kawin bareng ada. Siap. Bulan mana bareng? Bobo we anjing. Tah, Neng, kesat teh kawin Abah. Yang kersah tuh Abah. Namanya cocok, Ron. Isu mah orang kawin nih masa di gedung, bukan di gedung. 1 juta. Setuju, Pak. Jas. Teh, kumaha rasana kawin jeung bujang? Kawin jeung si eta mah sakedeung cerot, elehan. Oh, mendingan abi jeung si Abah atuh nya. Nah, kumaha? Nya si Abah mah nya kolot-kolot ge sakali cerot begitu. Aduh, nih hayang, mata puas merenya nu kitu mah. Mata puas pisan eta mah. Ari itu mah meni elehan sakedeung cerot. Buan wae ngobrol terus. Tuh penangkana penangkana. Apa? Kalau nya si Teteh kawin jeung si Roni teu puas. Teu puas naon di mana? Teu puas ke kituana, sakedeung cerot gitu berapa? Mata kamunya. Karunya naon maksud pamali RT bongkar air batur. Da abi mah ngomong sesuai kenyataan. Ya, denge tah pamajikan mana nu ngomong. Geus we teh, sangkirana teu bisa ngajin puas mah, ceraikeun we atuh nu kitu mah. Teu kudu cerai, dalam salaki urang gawe oge, salaki maneh sok nyimpang ka kamar urang. Awas cemplok ka ceploseh. Aduh apa? Sanjana udah. Jadi maneh anu salamna ieu sok ngasaan jeung si Abah teu nyangka Aroni mah. Abah, bener sok nyimpang ka kamar si Neng. Emang sopan ngasaan janda tuh jang. Nanaonan eta? Lagi gituan atuh. Abah mah dapet omongan wae, hirupna teh. Maneh saruana di. Euy, tak boleh naon, berapa? Abah tega kayak sorangan. Yuk. Manja saya tahu mah.